Luqmanul Hakim ditanya ku putrana Abah, naon ya bunaya? Abdi kudu babaturan jeung jelema dalam rangka ka Allah, kudu kadu kumaha abdi ngabatur. Ya bunaya, he hanaking, mun anjeun deka Allah, kemudian anjeun terek nyorangan, anjeun rek ngabatur jeung jelema nu papada ka Allah, eangan nu boga karakter tilu atawa salah sahiji tinu tilu. Mangga bapak nu kumaha? Kahiji, teangan jelema anu ketika manehanana datang amarah tetapi bisa nahan amarah, sabar anu luar biasa. Laisa syadid bisurah, innama syadid huwa yamliku nafsahu indal ghadab. Jelema nu gagah lain bisa penca haju ngelehkeun batur, tetapi nu bisa nahan amarah, sabar anu luar biasa ketika marah. Baturan eta hijina eta ulah anu suku pung plepeng ke para rugu jas dipake tujang pajong teu para rugu ulah nu kos kitu mah ulah tengit mah kos kitu. Hiji tajamnya nah sumuhun. Kedua, nomor kedua, ketika di sebuah negara di mana baik hidup aya di dinya genderang perang ditabuh, teangan jelema anu siap tampil di hareup sebagai kalang dada agama gagah anu luar biasa. Ketika manehanana diajak perang siap, ketika diajak perjuang siap. Baturan jelema nu kos kitu macang caya pasti menang ridho Allah. Dua, katilu Abah, nomor katilu, ketika jelema boga wawasan, ketika jelema boga akal, ketika jelema boga ilmu, ketika jelema boga dunia, dia daekeun diajak ka baturan. Ketika manehanana boga wawasan, dipenta kurang wawasanana, nyana siap ngabaturan urang tanpa dibayar. Ketika nyana boga ilmu, dipenta kurang ilmu, nyana siap mere ilmu ka orang tanpa bayaran. Ketika nyana boga dunia, kemudian kurang dipenta siap ngabangun agama tanpa aya ieu itu. Baturan jelema nu kos kitu. Tilu karakter jelema nu kos kitu, ujang hidup di mana bae sok ngabatur jeung salian teh eta mah ulah jeung kuku mah kajen ganteng, kajen gagah, kajen sugih, kajen pejabat nu teu boga karakter kitu ulah. Teangan geura ku urang hiji jelema anu gagah tapi gagah sabarna mana aya. Bisa nahan amarah, bisa nahan padahal gagah ai kitu bae jelema lemah haju dicarekan haju manehanana cicing lain sabar teu daya tah mah teu berdaya tah mah ngaranna ieu mah gagah mun ngalawan bisa tetapi encan waktuna mah henteu kudu cicing de cicing we kos taretan sakali macok wae cicing masyaallah Masya Allah, panai jelema teh benang katol, beringas bae. Padahal gelut eleh. Dah kos gitu betul mah kan boga pencak kembang doang teh kos. Kanyahoan. Nomor kedua eta tadi tampil sebagai kalang dada agama. Ketika diajak perang agama siap. Dia tampil di hareup siap nyawa taruhanana gagah. Atuh boro-boro perang urang dek berangkat ngalewatan hiji daerah peuting kira-kira jam 11 jam 12 di dinya aya kuburan anu sangar nu kabehan ge osok marangihan bae kan di dinya mah. Ketika urang dek berangkat aya tiluan opatan atau limaan aya nu tampil latihan ayo bener yes aing cekelan aing geus sia. Ayo geus wala sieun-sieun. Lain gitu kumaha lawan lain gitu kan ayo geus pokona mah sia di hareup sia di tilat aing di tengah. Ayo tuh urang bunga bae teh aya jelema gagah teh kos gitu kan bunga ngirahin. Haji kula waduh ieu anu ngamusuhan di mana?
di anu aduh ngamusuhan ka bunuh ka kula coba kula salabat gitu alah sudah sejian aja jangan ya diantar paling gede perasaan hati enggak sudah jadi pikiran ayah aing anak buah aing mabadag di itu tenang bae sih padahal mah bogoh teh boga anak bodoh kayak aku ngomong aja kan ngeungeusna lah masyaallah kan haji aduh ya kula naon ieu kula butuh teh anu aduh kula lamun tuh di mana di anu kula detik tenang ayah aing bejakeun ngaran aing boh boro-boro di dinya ngaran aing mah di soler geus terkenal monyet ngaraon ka aing perasaan kita ini orang gak dadak teh bro masyaallah yang aja pendi kula diancam ku sa urang anu ye di dinya mah sia karos sakaok kadua bacok sia aja kudu komo iya gitu sia aing mah sia ka dieu lo sia ka dieu embung aing ngomong ilu-ilu geus mendingan dipaehan sakalian sia teh ya Allah minta tulung kan kos gitu masyaallah haji itu di kuburan eta tah kunaon sangar jasa kamari gaya kuntilanak segala genderuwo coba henteu pugu aing ge kakarak cager aing didinya ngelempreh panas pararana aing hangan teu paeh doang ulah ka dieu tau benar teu merean teh kos kitu teu merean teu ngidaheun baru kita jelema gagah bari hayo geus cenah mah aja lain kabar lain jatuh ka dieu mah kumaha sana pokona jajuri teh wau kabeh aing di dinya mah ini dah bener ye wau kabeh juri mana teu wau ka aing aing raja juri kan ngidaheun kos urang di Gantarawang teh kan lain lalagaan sangar teh suangarna deui eta bahkan geus terkenal di urang geus kajaon wah juri Gantarawang masa anu teh nyaho ka juri Gantarawang gagahna jeung poharana emang bebeneran di dinya mah raja juri di Gantarawang mah emang bebeneran hanya orang-orang tertentu kan wau ka raja juri di dinya eta ge kan nang tapa loba jelema lewat kadinya leungit loba jelema lewat kadinya ngacacak loba jelema nu nyieun bangunan-bangunan dinya dirusak atuh emang di dinya mah sangar di Gantarawang nah loba anu nek liwat kadinya kan minta anter coba minta anter ka Pendi ngaji anter kadinya atuh meureunna leungit jeung aing atuh mah kan urang leutik hate goblok jas be dipake orang kan teu bisa babacaan tapi coba ke ahlina udah liwat ka dinya nu sangar teh anter ke jam sabaraha ya oh jurig anu berarti aya geus kan negas tenang nyahoeun nya mah jam sakean jurig anu di Gantarawang teh kan kos kitu lain lalagaan mantap ka jideeng gagah teh lantaran naklukkeun juri-juri dua di dinya eta keur carita Gantarawang pan di urang ge loba nu leungit dibawa ka Gantarawang eta teh kan kudu nyambat ka ahlina sebab nyana nu nyahoeun tah jurig anu poe anu jurig jam sakean jurig anu jieu tu jurig ge sarua oko satpam jam-jamna masyaallah eta kan urang keur carita perjurigan di Indonesia memang kos kitu di ka Gunung Karang urang sarua tah nyaho saha anu ngageugeug Gunung Karang Gantarawang saha anu ngageugeug Gantarawang ketika urang endek ka Allah poe ieu poe naon Minggu malaikat saha anu ku Allah diwakilan poe Minggu ketika engke maghrib pergantianana malam Senin malaikat saha eta engke ganti kapan dia taqobuna engke peuting malam Senin saha malaikatna engke malam Senin saha malaikatna engke poe malam Salasa saha malaikatna da eta teh urang kudu wau geus lamun urang endek melet mentah heula tah urang ka malaikat eta wirid tinggal wirid urang teu wau jeung malaikat eta atuh ngahantem urang sia teu pamit sia ka aing no wirid urang ieu qala Yusuf li abihi ya batin ra'aytu hadasan nah urang hadiahan malaikat aya naon
iya kula bogo ka Sarwiti urang mana Cikupa sampai ya gampang ge Sarwiti mah nu penting besogo kanana we ieu keur carita dunia seperti eta dunia gaib da aya dunia malaikat aya dunia juri atuh Gunung Kawi ge sarua lamun di Banten para aulia para perwalian nah eta teh keluar ti urusan-urusan pergaiban nah aya jalur-jalurna nah kudu gagah jadi lamun gagah kan geunah urang berhadapan jeung urang tak ieu bunda ieu cek lukeun laki hiji teangan ti baturan anjeun lamun anjeun deuk gaul ka Allah anu bisa nahan uji sabar anu pohara ketika duluak diliak dicaci dimaki can waktuna mah tetep we nyana leuwih bagus sabar daripada ngalawan teangan batur kasih hiji kedua ketika genderang perang ditabuh nyana siap tampil di hareup sebagai berlaga panglima siap nyawa tarohadana jeung menghadapi naon bae nyana mah siap di hareup sebab boga karakter kepemimpinan anu stabil jeung sesuai eta nomor katiluna jilma anu boga wasa ilmu dunia nu bisa diajak jadi babaturan perjuangan agama eta baturan nuhun abah sok sakitu bae salian teh eta ulah kajenting pejabat tetapi teu boga karakter kos itu ulah kajenting jawara teu boga karakter kos itu ulah kajenting kiai teu boga karakter kos itu ulah kitu bae tilu perkara eta salamet masya Allah